Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ayana Ki Sunda tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Rusiah Eulis Marlina. Dina dinten ayeuna pamirsa ieu teh terasna tina dongeng Rusiah Eulis Marlina. Kamari pangintennya ku urang manawi teh kitu tah mangkin di teh cenah bakal kengeng kanugrahaan di akhir dongengna teh ari pek teh kala kadugi ka hanteuna nya pamirsa. Judul anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Ganjaran Hutang Kanyeri. Ieu anu nganggitna masih keneh Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula ku urang saupamina anjeunna parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupruh ku rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayana tanapi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ieu diwedalkeunana nyaeta ku wargina Bandung tahun 1870. Kumaha cenah ieu pamirsa tuh? Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Batara Surya geus lingsir ngulon cahyana hurung gumebiar teu beda ti cahya seuneu paslang jeung cahaya semu koneng. Ana ditilik-tilik sing horeng cahaya layung matak nimbulkeun rea kabingung komo dibarung ku sora tonggeret asa mawa kelar nyeredet hate. Ditema ku sora manuk sirit yuncuing ngagelik matak jadi ketir ati nimbulkeun rasa khawatir. Nyaah kuraga palang siang ngalang layung matak lebar ku gelisna, nyaah ku panon cureleuk jadi carindul balas ngaluar-luarkeun cimata nu taya kendatna mere ciciren tina kana langsaan raga. Berang peuting gawengan saukur ngalamun rusras nyawang ka alam nu karis dipilampah kumaha pi balukareunana. Mungguh ceuk pangrasana jalma hirup teh baris anggar cicing dina enggoning kagumbiraan siga hamo pinanggih jeung hiji dodoja asa jauh kana nyangga ganjaran hirup teu suda tina kahayang nafsu teu weleh merwel merdi hayang hirup cicing dina kanugrahaan. Raja kaya hayang beukit tambah loba awak hayang salawasna jag-jag belejag kadangkala ceuk jalma nu kurang elinganana mah yang hareupan liang kubur ge embung hayang tetep langgeng hirup jeung huripna dibarengan ku milikna. Tapi dasar eta teh ngan saukur kakara kahayangna wungkul najan ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega nepi ka ceuk cohagna cimata getih ge hamo bisa katedunan. Anging Gusti Nu Maha Suci kasebut maha kawasa ngatur jeung netepkeun kudrot irodatna manusia nu masih kumelendang di alam dunya. Jadi yakin anak serupa kitu mah hirup urang teh teu bisa sakama-kama, teu bisa ngadolos sakahayang, teu bisa diatur ku dirina masing-masing, sarta teu bisa mungkir teu meunang embung geus papasten ti Maha Agung yen urang kudu nyangga perubahan. Contona anu ngarandapan keur runtik galih hiji awewe nu cukup kurupana teu katitih dina soal kagelisan beungeut manilonyod gandaun seureuk rupa kulit koneng umyang amis budi kempot pipi salira jangkung sampulur asa sieup mun diteuteup mata ku lenjangna nurub cupu keur gelis teh diwuwuh ku alus tata basana matak nambahan kayungyun. Hanjakal kabina-bina anu disebut sakitu gelisna teh ku waktu harita mah ngadak-ngadak paromana asa peupeus balas ngangluh dirungrung ku kabingung. Kitu lain kieu salah badan ngarak kacak asa disasaak hate ngadak-ngadak asa rajet tina bakat ningku hantem-hanteman mikiran nu jadi salaki teu nyana bari sulaya. Saban poe gawe sakadar ngalang ngarep-ngarep nu jadi panutan teu sirikna panon dibelel-belel nu ginding disidik-sidik. Jalma nu lempang rada tandang disangka itu geuning engkang datang.
Tapi jol lain jol salah tina panyangka tungtungna kantun nyarita jeroan kalbu. Nah kamana sumabana atung engkang teh rai siang teu aya repeting pon kitu keneh geus aya 10 poena tacan muntruk-muntruk datang asa ku harianeun teuing geus nyeri beheung sosonggeteun taya bedana diri disiksa nu tanpa dosa. Mun nya teh mah diri aing boga kasalahan, naon kasalahanana? Da kurarasaan mah kanu jadi panutan teh asa kurang kumaha ngumawula, deuk dahar dipairan sarta teu boleh disinghareupan, balik digawe teu sirikna cikaringetna di lapan, sumawana waktuna deuk sare lamun teu aya dina tanggeuyan teh sigana teu waka reupereum. Ongkoh engkang ku anjeun janji bade silih belaan, bade silih pikanyaah ti lahir dugi ka batin, moal incah balilahan nganggo nyebatkeun hoyong rumah tangga sauyunan kalayan hoyong dugi ka pakotrek iteuk. Tapi buktosna geuning kieu ikhlas tega wantun ngantunkeun diri abdi ngadon sina gulak giluk badan sakujur mulih kumulihna ngan saukur ngintunkeun kanggo resiko tampolana mah teu kantos lebet-lebet acan paribasa sibuk ku padamelan batur ge teu kitu-kitu teuing sanaos kasebatna getol didamel ge. Na kunaon atuh Gusti salaki abdi teh bet nganyar-nganyari siga nu teu betah calik di rorompok jadina ti kitu di Bandunganana beuki beh dieu teh siga nu teu aya kasukaan ka diri abdi gawe ngan hoyong amuk-amukan kitu cek garendang hatena ti hiji awewe ngadon ngalamun nu lain-lain matak nimbulkeun panjangna carita ngaruntuykeun lalakon Rusiah Eulis Marlina, hiji awewe nu dicutat dina eta carita nu disebut di luhur tug nepi ka kiwari sama sakali can tenget dirupa bapa, malah masih keneh poekeun saha jeung urang mana anu sabenerna ngaran bapana teh. Tapi sangkan teu jadi angen-angen dalah dibuni-buni oge taya hartina da puguh bapana geus maot anu taya lian katelahna kindi. Kalawan maotna teh bener ku patokanana ti pangeran teh mah ngan aya jalan-jalana tina kanyerian tinu jadi pamajikanana anu katelah Nyi Sukaesi. Jabana ti eta awahing ku hayang ngaku kanu jadi anak weleh nepi ka maotna oge teu kungsi patepung deui. Sigana lamun eta awewe teu bogaeun bujang anu baris ngabeberah geus teu ngalamunna teh katotonggoyan poho kana ngurus awak poho kana dahar-dahar acan ku bakat ning baluweungna pipikiran. Si horeng anu euker hulang jentul mikiran diri salakina teh taya lian Eulis Marlina ngan hadena waktu ngalamun kaburu bujangna nyamperkeun tas nyaitan popoean sarta gek diuk dina dipan geus kitu tuluy nyarita. Neng, omong bujangna anu katelah Nabi Ecin. Ibi mah salami kirang langkung. Tos 10 dinten ayeuna ngabandungan Neng asa kacandakeun ngiring leutik hate. Malisok teras janten pertarosan dina batin. Ditinggal-tinggalna ku bibi. Neng teh siga nu runtik-runtik teuing galih. Teu sapertos nu kapangkar-pangkar, teu weleh gumbira, teu weleh suka seuri bear budi. Nah ari kaayenakeun janten kitu naon anu diemutan ku salira Neng teh atuh. Sakieu bumi ngajengleng pangeusina mani pretek anggoan seueur tuangeun nyanding namung ditinggalna mani alah batan ti bibi. Rajeun tiasa neda atanapi gaduh anggoan sasatna ngadon nyiruruk di Neng hartosna nyesahkeun sagala rupina ka Neng rumaos bibi kahutangan budi darupina upami bibi teu disangrah ku Neng di dieu bujang-bujang dina nganggona dalah neda ge biheung mendak kadangkala janten tukang jajaluk mondok tos di mana goledagna taya bedana ti jalma galandangan. Atuh bilih bae Neng kagungan emutan ngaraos kaabotan ku ayana bibi di dieu. Batan janten gangguan kana salira Neng mah sawios bibi lungsur bae ti dieu.
sugan sareng sugan aya kanggo nyiruruk dinu sanes. Kitu ge mugi Neng luntur gali ngahapunten kana sagala rupi hal kalepatan bibi. Rumaos bibi teh tos nyesahkeun ka Neng. Ngadenge caritaan kitu ti bujangna Eulis Marlina meningal lenyap sarta teu gancang ngawaler nyaritana mani ngagalindang. Duh bibi, mugi ulah lepat sangki. Abi mah hulang-hulang sotenan sanes ngaraos repot katumpangan ku bibi atanapi ngaraos bosen. Suma wonten gaduh emutan terawas ka bibi mah teu pisan-pisan. Anu hartosna batin abi teu ngijing sila bengkok nyembah. Teu geuneuk teu malekmek malih ku ayana bibi di dieu emutan teh anu kalintang reug-reugna. Da upanten teu aya bibi nuju abdi batan sakieu. Kawasna kana teterasan gering ngalang layung. Abi mah kieu sotenan taya sanes ku ngemutan kaayaan rumah tangga abdi ku ayeuna. Tina jalan pun lanceuk beuki beh dieu asa beuki benten. Dugi kaparanto 10 dinten 10 wengi teu aya mulih. Panginten ku bibi oge kauninga. Babakuna anu janten emutan siang wengi batin teh teu weleh timburu sok inggis kumaha teh bae papendak sareng musibat. Di jalan pasampangan maklum ku pajamanan kiwari seueur-seueur wartosna. Boh cilaka tina kendaraan atanapi naon bae jalan anu teu dipiharep. Leresan dinya mah panginten ku bibi oge karaos sifat istri kagungan caroge mah teu weleh melang. Margi aya kasebatna caroge teh panutan lahir anu hak didama-dama. Upami leres teh mah pun lanceuk kacilakaan di jalan pasampangan bari tebih ka ditu ka dieu moal teu cuang cieung atanapi awona upami dugi ka misana. Duh, kumaha teuing diri abdi teh bi. Maklum pun lanceuk teh ari tos tunggang motor teh teu weleh suat siet meuni teu aya kaseber. Main suap siap bae kalayan teu nolih kana kendaraan dinas atanapi paremana. Sareng pun lanceuk teh sifatna sok kagungan gampil amarah teu kaop kabadug sakedik babari nafsu. Ceuk murang kalih ayeuna teh mah babari naik darah. Anu salajengna abdi panuhun sakali deui mugi bibi ulah kagungan emutan nu sanes-sanes. Anggur mah anggap diri abdi teh putra bibi. Da sanaos diri abdi kasebatna aya keneh nu jadi indung oge. Kumargi ku tebih teh sinareng pada awis-awis silih tepangan. Kitu Eulis Marlina bari netep beungeut biecin anu katingali cai matana nyalangkrung. Tayohna bae mah ngarasa sedih raskana dirina sorangan rumasa geus teu boga tutureukeun. Neng, ku ayana kasauran Neng anu nembe dilisankeun. Batin bibi ngadak-ngadak asa caang narawangan. Panyanten teh sanes nuju ngemutan tuang raka. Janten tetela atuh. Ana sarupi kitu mah bibi anu goreng sangka. Ku kituna ayeuna bibi neda dihapunten bae tina samudaya kalepatan ageung alit. Atuh kalihna ti eta ngahaturkeun rebu-rebu nuhun wereh Neng mihawatos ka bibi. Anu tangtos kangge bibi ge moal bade alang kumapalang bumelana kasalira Neng. Tadi Neng tos nyanggemkeun yen bibi kedah ngangken putra ka Neng. Ku ayana kitu tah ayeuna bibi bade kumawantun sejama parin weweling. Kitu ge manawi bahan katampi sinareng teu matak janten jaheut kana manah. Namung sanaos dina katampina oge kangge bibi teu luput neda dihapunten. Bilih wae langkung sawur bahe carek aya basa nu teu diungang-ungang. Kitu ge sanes bade pasir mependean gunung mamatahan ngojae kamari atanapi bade ngalungkeun uyah ka laut. Perkawis aden teu aya wae mulih-mulih parantos sakitu dinten sakitu wengi mugi ulah diemutan teuing bilih engkena janten panyawat kanggo salira Neng keneh ku anjeun. Aya sakinten panyawat lahir kumaha upami panyawat batin matak sesah ngalandonganana. Ari sanes dilandongan ku nyalira mah ku jalan batin deui.
Sumawonten upami Neng kagungan emutan nu sanes-sanes mah terhadap salira Aden anu hartosna disangki nyelewer, atanapi midamel hiji jalan anu teu dipikapalai mah omat ulah pisan. Sakinten urang teh dina laresna kumaha upami dina henteuna tangtos salira Neng keneh nu baris katempuhan malik teraos. Cek pangemut bibi mah Aden teu aya mulih-mulih teh moal teu tebih sangkian tangtos usaha kanu tebih. Margi Aden mah seueur pisan hubunganana. Tembal bi ecin anu hartina nyaritaan manehna teh seolah-olah merena sehat kanu jadi dunungan sangkan ulah ngangluh teuing, malah harita oge paroman eulis Marlina make bray-brayan rada marah mai sarta terus nyarita deui. Laras pisan diemut kadinya namah bi ngado sangkian awon tanpa buktos teh teu kinten lepatna hartosna matak janten malik dosa. Komo upami abdi bade guguan kana kasauran tatanggi mah yen pun lanceuk pajar kitu-kitu kawasna mah moal teu isuk der sore der hoghag papaseaan, namung asa helok upami pun lanceuk ngadon usaha kanu tebih pan pun lanceuk teh nuju didamel di kantor. Cek eulis Marlina bari panonna mah teu boleh tengah-tengo bae nempuan nu jadi salaki tina jandela. Nya ari perkawis usaha mah Neng kana naon bae panginten hoyong nambih-nambih penghasilan. Danya kitu geuning Neng nguping-ngupingna ti jalmi anu didaramel sawerna teh lapur upami kuli teu disarengan ku usaha luar mah. Ulah-ulah rada telat kana sahengna seeng tembal bi ecin bari ngebut-ngebut sarung anggal anu rek ditilepan sarta pok deui nyambung carita anana. Sarangna deui Neng kantenan bae awon mah upami urang bade guguan kana wartos-wartos ti piluaran atanapi komo aya nu ngahaja istori bari teu buktos mah teu kinten matakna. Anu mawi dina urusan rumah tangga kacida awonna upami kengeng ku pangaruh anu sanes eta ge tiasa pangaruh-pangaruh ti luar dipercanten atanapi dianggap upami pangaruhna kana jalan pilereseun. Upami pangaruh nu matak ngabaruntakeun rumah tangga mah sama sakali kedah ditolak atanapi saur cohagna daek denge henteu entong. Margi sipatna jalmi anu tos kabandungan ku bibi teu sae sadayana dinu awonna pon kitu keneh malih sok rajeun aya nu masihan pangaruh teu leres anu maksudna hayo ngabaruntakeun teh sangkan rumah tangga urang abut-abutan. Dina atos paburantakanana kantun pating calakatak ngagarumujengkeun bari ngemprakan saha nu rugelna tangtos urang-urang keneh. Tah sifat nu kitu teh kedah bae aya hiji dua mah margi disebatna oge jalmi teh juljol henteu sami. Sanggeus bi eci nyarita kitu tuluy ngojengkang bari nanggeuy pakean menang nilepan maksudna deuk diampihkeun kana lomari. Bibi geus Marlina nyarita deui. Dupi bibi parantos tuang. Parantos Neng malih tadi mah kantun Neng we nu teu acan mangga atuh kaditu geura tuang mangkaning katinggalna ti enjing teu acan barang tuang. Jawab bi ecin bari nutupkeun pantol lomari. Muhun manawi lebat ari beuteung mah ieu teh peurih bi mung duka kumaha kamari ge nyobiana da nembe aya panginten dua huap mah karaosna teh mani asa seuseut. Danya kitu Neng sadayana oge ari nu nuju kagungan emutan mah ari nu nuju kaganggu emutan mah rata-rata osok hoream. Watakna teh karaos pisan ku bibi waktos kapungkur nalika emangna jumeneng keneh kagoda ku hiji istri leheng upami istrina geulis onaman da ieu mah sanes bibi moyok kana tangtunganana keur awak siga tanggungan kurupuk. Jaba beungeut gerebak teh teu beda ti beungeut gedeng permoni. Nya panon bolotot sagede jengkol. Nah da eta mah Neng panasna batin
mun atos teh mah ngalaman diduruk asa direrab ku seuneu teh sanes hohoreyan bade mondok sanaos panon dipeureum-keuremkeun ge weleh teu daek reup awak asa marerang teu puguh kana neda watekna hoream cek cohagna mah neda sangu asa tatal nginum cai asa tuak bari teh sanes guguyon wah pendek nama tos bae teu aya bangsana nya lahir nya batin teu geunahna teh kana barang damel ngawagu ih leres bi abdi oge nya kitu hate teh panas sareng pating sareblak teu puguh tembal eulis Marlina sakitu geus rek asup ka kamar makan ge make malik deui dumeh bi ecin nyarita kitu. Ah neng mah ari sagala rupi teh sok tuturut munding disamarutkeun ka ibi neng mah panas ge sanes panas kudu meh raka teu aya mulih-mulih ari mangna mah sidik ngancrud jawab bi ecin bari ngaleos kaluar maksudna deuk nutupkeun jendela kulantaran geus burit tapi ari hatena mah ngarasa reuas anu ceuk pamikirna sieun nyuat-nyuat deui kana batin dununganana geus dikitukeun ku bi ecin mah eulis Marlina kakaradaek asup ka kamar makan geus kitu gek diuk dina kursi sarta terus ngalasangu sacukil. Barang deuk nyokot sendok eulis Marlina ngareret heula kana tembokan katingali aya potret manehna basa anyaran kawin ngarendeng jeung salakina anu katelah Rohendi. Atuh ku ayana kitu hatena ngalenyap panon terus melong kana potret nu ngagantung dina tembokan nepi ka jadina ngalamun ras ingat ka alam nu katukang-tukang sagala tingkah laku jeung ucapan-ucapanana anu dilisankeun ku salakina jeung kumanehna kabeh kabayangkeun kalawan karasa ku batina. Kang Rohendi asa kumaha nya upami gaduh turunan sigana moal teu bahagia dina lebat rumah tanggana ge abdi mah ku hoyong enggal-enggal gaduh turunan gesan pibatureun jaga. Ah lain pibatureun jaga lis tapi pibatureun pasea boga anak mah nya kitu eulis teh hayangna boga anak ti akang nyaan kitu eulis teh hayangna boga anak ti Kang Rohendi. Ih atuh kan tenan bae hoyong mah margi upami jalmi nu rumah tangga teu kagungan putra asa kacida rugelna sok repot dina waktosna atos sepuh ari kitu mah urang teh gaduh putra aya-aya nu mangpengkeun. Puguh cek Kang Rohendi malis teu boga anak teh kacida untungna balik-balikanan boga anak sok tara jongjon leresan kumaha ari Kang Rohendi make nyebatkeun tara jongjon sagala. Ah sieun ngambek ketang nah ngangge ambak sagala pok-pok bae saurkeun sawangsulna dibuni-buni bilih janten kapanasaran hate pok atuh geura sanggemkeun da bager Kang Rohendi mah lamun seuri heula mah dibejakeun tah bener kitu bari ka dieu atuh malik seurina lis ngarah-rada deukeut ka Kang Rohendi pan cinta sejati teh Lin. Itunya teu isin-isineun sakitu apa ngareret teh ka Kang Rohendi mah meni ujug-ujug ngantelkeun pipi bae panyanten abdi Kang Rohendi teh teu sonagar kitu geura pok atuh Kang Rohendi naon anu matak tara jongjon teh nyeta kieu lis urang mah balik-balikanan boga anak sok tara jongjon soson naon soson bet asa teu baraleg teuing Kang Rohendi mah kawas ditaros ku nu rada kirang jejeg make jeung aya aturan basa soson sagala ulah harewasan atuh Kang Rohendi kawas ka kabogoh bae ieu mah ih. Nya taeun teh soson eta sosonoan. Ah Kang Rohendi mah ngan kana kitu bae padamelan teh meuni taya kabosen sakudak sakedik sosonoan meuni aya ku gembul kana sosonoan teh barina ge bosen tos kolot ulah sosonoan bae. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.